Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Urang dina dinten kamari parantos rengse netelakeun ciri kalima isimnya. Kamari teh urang parantos rengse netelakeun ciri kalima isim. Kalima isimnya. Anu kamari teh urang rengse netelakeun anu kahiji. Nyata bil khobdi itu ya. Nah, kemari ku jalan JR tungtungnya ciri nate anu kahiji JR tungtung tayana urang teraskeun wae kana ciri kalimah isim anu kadua. Saur dina kitab Jurumiyah palismu yuropu bil khobdi wa tanwini. Tayana ciri kalimah isim anu kadua. Naon ari ciri kalima isim nu kadua teh nyaeta watan wini. Nah, nya ciri kalima isim anu nomor kadua teh nyaeta watan wini. Naon hartina? Ku tanwin gitu. Tanwin. Tanwinnya. Naon ari tanwin teh? Tah, siang terang tanwinnya. Ya. Tah tanwin. Boh tanwin jabar, boh tanwin JR, boh tanwin PS. Dek tanwin jabar gitu. Dek tanwin JR, dek tanwin PS. Pokona mah ku tanwin nya. Cirina teh ku tanwin. Ciri kalima isim anu kadua teh. Dicontohan seperti lapad Zaidun. Nah, Zaidun terus Zaidan terus bizaidin. Tanya ciri nate Zaidun, Zaidan, bizaidin. Dek tanwin jabar, dek tanwin JR, tanwin PS. Sakur-sakur kalimah anu make tanwin gitu. Karimun nya. Tah. Mobil karimun. Gitu. Nah, karimun ayat tanwinan berarti kalimah isim. Kariman bikarimin ta. Jadi kalimah isim diciriana ku tanwin ta. Ayeuna urang bahas heula naon atuh ari ngaran tanwin gitu. Ari ngaran tanwin teh naon? Saur dina kitab Jurumiyah saur musonif ngaran tanwin teh nyaeta nunun sakinatun talhaqqu akhiral ismi lafdon la khoton. Nah, ngaran tanwinnya nunun sakinatun talhaqqu akhiral ismi lafdon la khoton. Naon hartina? Hartina teh nun anu sukun anu aya dina tungtung kalimah isim. Nah, aya dina tungtung kalimah isim. Aya dina ucapan
hanteu aya dina tulisan. Nah, jadi ngaran tanwin teh nun sukun anu aya dina tungtung kalima isim, aya dina ucapanana gitu. Tapi henteu aya dina tulisan. Seperti kumaha? Tah. Contohna teh seperti kieu. Tah. Dan artinya din, dun, gitu. Tah ieu teh lamun segi lapad mah ditulisna teh kieu kan. Lamun dina segi lapad mah dal nun sukun jabar dan, gitu kan. Lamun dina segi lapad mah kieu dal nun sukun jabar dan, gitu. Tah digantian ku tanwin. Jadi si nun sukun teh nun sukun teh eueuh dina lapad mah gitu, tapi dibaca nama angger dan gitu. Ibarat maehan nun gitu, maehan nun ari tanwin. Jadi nun anu sukun aya dina tungtung kalima isim seperti mun gitu nya. Mun gitu. Kan lamun segi asal mah lamun dilapadkeun mah ya teh kumaha nulis teh. Ieu kan mun gitu. Kusabab ku tanwin PS nun teh jadi eueuh. Tuh. Jadi seolah-olah sora nun anu sukun tah ieu anu disebut tanwin teh. Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi labdun la khoton. Nun sukun aya dina nun sukun cicing dina tungtung kalima isim. Aya dina ucapanana mah disebutkeun nun sukun eta teh tapi eueuh dina tulisanana. Gitu. Tah ngaran tanwin gitu. Tah ari tanwinna anu kumaha? Pantanwin teh tanwin jabar, tanwin jer, tanwin PS. Sakur-sakur tanwin kalimah di tanwinan. Dek tanwin jabar, dek tanwin jer, dek tanwin PS gitu. Jaidun, zaidan, bizaidin gitu. Tah, ieu ciri kalimah isim teh. Sakur kalimah anu aya tanwinan. Sapertos dina Al-Qur'an oge pan aya ning tanwin tah. Berarti lamun kalimah anu aya tanwinan eta geus di kalimah isim kitu nya. Jadi kalimah anu aya tanwinan teh eta kalimah isim gitu. Ciri anu kadua teh nyata tanwin. Tah, ari tanwin aya sabaraha hiji? Dina jurumiyah diterangkeun ditetelakeun tanwin teh aya tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, tanwin iwad gitu. Tah, cuman eta mungkin urang bahasnya. Mungkin eta mah dina sesi-sesi berbeda lah urang ngebahas masalah eta mah nya. Soalnya tema bilih rada pabaliut teuing gitu. Tah, jadi contoh nama kieu we kalimah isim anu kadua teh cirina. Ciri kalimah isim anu kadua teh nyata tanwin gitu. Bade tanwin jabar, bade tanwin jer, bade tanwin PS. Mus limatun gini nya. Tah. Muslimatun isim. Nah ciri isimna tanwin gitu. Asadun isim. Nah ciri isimna tanwin. Amron nah ciri isimna tanwin gitu. Jadi ciri kalimah isim anu nomor kadua teh nyaeta ku tanwin. Itunya. Jadi patokanana atos. Sakur-sakur kalimah anu aya tanwinan berarti eta kalimahna isim gitu. Tah, kamari urang beres netelakeun ciri kalimah isim jer tungtung kumaha lamun misalkeun pakumpul misalna dua ciri kalimah isim kamari tekan aya jer tungtungnya kalimah isim teh jer tungtung aya tanwin aya seperti kumaha? Seperti bijaidin misalkeun
gitu. Tah lamun kieu kumaha anu jadi ciri kalima isimna naon gitu. Nah dek disebut jarak tungtung na tanwin. Jadi ciri kalimah isimna di dieu loba gitu. Aya misalkan tah ieu ke kan kaharepna aya harap jarnya. Jadi urang sebutkeun we heula anu diterangkeun ayeuna nya. Sebutkeun we ciri kalimah isim teh hiji kusabab lapad bijaidin di cirian katneun pangna disebut kalimah isim teh hiji. Cirina teh JR gitunya. JR tah tungtungna teh R tungtung gitunya. Nah, dua cirina teh tanwin gitu. Dua cirina tanwin. Nah, kieu leuwih kuat berarti. Tari maksud ciri kalimah isim mah jadi henteu kudu kabawaan kabeh gitu, henteu kudu ayeuna samodel kalam mah kieu kan, lamun anu disebut kalam teh hiji kudu lapad, kudu mufid, kudu murakab, kudu wado, tah eta teh kudu aya opatanana karek bisa sah disebut kalam. Tah dina kalimah isim mah henteu kitu. Jadi sok sanajan kur aya salah sahijina anu terap kana kalimah sapertikeun ieu salah sahijina manaon jar tungtung hungkul bismi teh jeung harap jar misalkannya jadi tetep we kalimahna isim di cirian hungkul pan gitu. Jadi teu kudu kabeh aya dina kalimah ngan lamun loba seperti kieu misalkan jar harap jar ongkoh jar tungtungna ongkoh nyata leuwih nguatan gitu, leuwih nguatan bahwa urang teh leuwih yakin ieu teh kalimah isim seperti ya bijaidin di ciriana ge tah ieu teh engke dihareup aya kan harap jar gitu nya eukeur gitu jadi payun. Tuh cirina teh ku JR tungtung ongkoh, tungtungna JR ku tanwin ongkoh. Berarti di dia leuwih kuat urang leuwih yakin bahwa lapad bijaidin teh kalimah isim gitu nya tah. Mun sakitu heula beres panetelaan ciri kalimah isim anu kadua nyaeta tanwin. Urang lajengkeun deui kana hanca salajeng nangkin dina video anu salajengna nya. Sakitu bae wallahu a'lam bishawab.